Masya Allah kapenda Kangjeng Rasul teh yabki bukaan sedidan keur nangis pohara nangisna pohara fakultu cek Sirina Ali fidaka abi wa ummi ya Rasulullah mayubkika naon anu nganangiskeun katua Qala saur Kangjeng Nabi ya Ali lailatan usriya bi ketika peuting diisrokeun simkuring ra'aitu nisaa ummati yu'adzabna adzaban syadida simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Nah iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi dideulekeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, horenganan sarwiti. Ambalayah di neraka awewe malulu Gusti. Allah nu cek rusia dena aing teh jadi awewe can puguh tekan nerakanya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Duh, ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Neuk teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Deuk teu kumaha cerikna. Wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeunna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna rasaha, sementara malaikat nenggelan sirahna di maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Deuk kumaha teh ceurik da Ali. Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeutna ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Deuk kumaha teh carikna terakhir wa ra'aitu imra'atan ala suratil kalbi. Awewe rupana kos anjing bae. Kos anjing kumaha teh carikna Ali. Taqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Ma amaluna. Dupi amal naon eta awewe sehingga yu'adzabna bi'adzabin syadid, disiksa anu pohara jasa ya Rasulullah. Saur Kangjeng Rasulullah amal mu'allaqatu bi syariha fa innaha kanat la tughatti sya'ha minar rijal. Awewe anu digantung buukna kemudian dihandapna digarang make seuneu, ieu otakna embun-embunana ngagolak seuneu, eta adalah umat simkuring awewe anu buukna rurundayan di hareupeun salaki, di hareupeun lalaki mana bae nu lain mahram. Pan kuari deuleu di ditu di hareup esuk-esuk jam 7 pan kolot ge kararieu bae neuleukeun. Itu mah buukna mantep tuh. Weh, mantep jasa itu mah putih deui. Urang mana itu? Wah, Lampung. Gede adat ieu mah ye. Ai itu ngarundai itu hideung Brebes. Coba bayangkeun ku Kangjeng Nabi geus kadeu wala qad ra'a
min ayati rabbal qadra min ayati rabbihil kubra. Masyaallah. Ari eta nu digantung lisana ya Rasulullah. Wa amal muallaqatu bilisaniha anapon cak Kangjeng Rasul awewe anu digantung lisana. Kemudian lak-lakana dicician ku cai panas. Fa innaha kanat tu'zi zaujaha. Eta mah awewe anu sok nganyerikeun lisana ka salakina. Asal salakina tas ngariung bae haju bae tas di mana? Peting-peting kalau loyogan malulu batur ge bali. Sapira mau berkat doang. Kokoprak beak 12. Mal dibejakeun aya jelemana di dieu. Coba eta awewe nu kos kitu cilaka 12. Asal boga duit diusapan salaki, asal teu boga duit balik ka ditu. Gedean kanjut bae. Ngojek ku ngojek teu meunang duit bae. Mabur. Cek salaki hek bae. Mun sugih aing nyandung ya sebenarnya mah. Ngancamna kana nyandung. Ieu ge nu ngaharewas panitia masjid geus etilu ye. Kiai kawinkeun atuh, emang kurang nu di imah galak. Ya Allah. Cilaka ye si Gade. Ayata anu digantung susuna wa amal muallaqatu ala sadiha. Anapun awewe anu digantung susuna fa innaha kanat tu'zi farasa zaujiha. Eta mah di mana-mana salakina eueuh nyana siapeun didayung ku tatanggana. Mempersilahkan kanu sejen, bahkan masang tarif nyana. Masang tarif. Tukang ojek cukup 10.000 utang. Supir angkot 15.000. Ya Allah. Tukang kenteng 50.000. Kiai emang aya di Cilongok? Aya. Kula nyaho jasa nu pasang tarif itu nyaho. Emang Kiai pernah ditawaran aing? Sia. Dulu bajasa di dieu tah. Di Kebon Kalapa. Masyaallah pohara jasa itu. Pak Kapolsek sering ngider. Maksudnya neangan kana ge. Geus teu pareres ya. Lah ulah sok bos sombong atuh kan di deuleu di ditu yang subur geja kos kitu. Atuh silut pike pan kos kitu. Atuh meureun nu dariuk dieu ge asana atuh lah. Kan teu kanyawan we. Mudah-mudahan udah diuk dieu mah teu amin ya rabbal. Ngan hayang doang. Kakarak endek doang. Mudah-mudahan ulah jadi. Lamun kukula dibukakeun bukuna di Pemda lillahi ta'ala nya. Sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria. Dicek heula ku kaumna 12 kabilah. Kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran neuleuh lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung. Ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya tapi nu dipimpin ku Yusha bin Nun Kikalib na ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum tegalode mah Kangjeng kumaha ulah na gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah
lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kanjeng Nabi Musa moal pati-pati urang diinstruksikeun asup ka dinya ti ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge eueuh nanaonan pasti eleh urang bener oge cek eta Kanjeng cek Yusa mantap nyana mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha ha eueuh nanaonan menang urang kajen ku kumaha ge kami mah deuk nurut kumaha cek pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ya urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae ge eta bisa pake ngiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake ngiuhan ku sia bayang ku tah pada jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanjut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyeclek maka dinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyeclek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohongna eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungeun milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sin atuh urang tah eta teh Allah mah endek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laleutik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaledengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laleutik tapi 5 waktu pan pohara mantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi pan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud beuh mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunah-ngeunahna ieu salat dinaheun masyaallah teh eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna ka dari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cek kaumna nu 10 golongan inna lan nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka ilaha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka ilaha ge moal bae ku ari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun maka ditu cak kaumna ieu fadhhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira Pak eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa
jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikan titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureun embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat embungeun keneh bae takos kitu teh kuari diberi nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta tah eta teh maneh pan diberi nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema diberi nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani. Eta pan ancaman ti Gusti Allah diberi nikmat heula ku Gusti Allah teh. Ya Allah. Wari urang diberi nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Diberi sehat, diberi boga mobil, diberi boga motor, pamajikan geus sehat, malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung, mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat teh mantak naon gunakeun urang pake ibadah ngaji keur teh ngabesan mah heula ngaji juk gitu pake ibadah salat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin anu rada kasulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang na geuna ngagerakeun Gusti Allah dibere nikmat teh kaum Kangjeng Nabi Musa ibrak ngomongna kos kitu Musa mencak ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeun teh dititahan kami mah teh hayang hayang teh mah tu sia bae ka jeung pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok irud deui deui wae abang cak Kangjeng Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikupak ya Allah ya Rabb kata Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah deuleu jauhna pokona mah ieu mah instruksi ti ku pangeran kae ge aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami mah deuk di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kae ge aya kabarna ka dieu eta ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu teh ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongkrong dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup keneh mumpung dibere umur urang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habak ta tongtrong sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa
ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaota nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak jeung ka mana ieu nu nyiduhan teh ke muriang apa naon cek cenah teh inu nyiduhan eueuh mata salat subuh teh tuh haji bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang terang gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah cek Kangjeng Nabi teh ye aju eueuh ka mana ieu kula teh muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek teh kula cenah nina ngasana cek Kangjeng Nabi teh Muhammad diciduhan bae maneh maneh teu naon geus lah walau mah ku mah kulantaran diciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam ku ari mah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing di bojong loba kene goblok geus kakarawat bae encan gelut cadaon hutu geus uplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi baik gitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu gitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sahanya ku sia saha itu si jelema di dalam orang kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok pesantren santrina aya beureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nang kang ora kamar disayurkan ku santri gitu tolol sia ka dieu deuk aja pada kalanang kain hah deuk kalanang kain bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalanang ka aing tolol mereh teu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah pan eta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun bisi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek batu ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah ta eta kiai tuturkeun mah kos kitu
Mantek kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah cek almarhum ka ditu bae ka Banjar bae. Ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae. Pesantren lah kadinya datang kadinya pan karolot kiaina. Karolot ngaji ba'da isya teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim. Pes. Santri mayak hes kan ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes barengnya aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu atuh mangsi di kadieukeun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan cek kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pan nya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta neuk nyalahkeun saja bae neuk nyalahkeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jajan ku jakunyana eta kos kitu teh kiaina kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiaina geus kolot tilok nyurah kiaina kadang didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surah ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyaho daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai na nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tek masyaallah ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleun roh kadeuleun ku nya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orek gitu kadeuleun roh kadeuleun oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleun eta ku nya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna pan nya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri beak kabeh ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia kadieu sia deuk ka Jamil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 ceknya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling we jebret ngeunaheun cek nu nanya sia nampil eta nikmat jasa cekna teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah pula diangkat jadi walina naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu pula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nujuduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silat besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat darajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo nyilet tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tah mah atuh
jadi Kyai teh nu hesena teh lain maca kitab lain maca kitab mah gampang nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang Kyai kos kitu dituturkeun ulah Kyai ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus ber naik derajat urang tek naik ulah aja awas yang ngomong deui teluh siapa ilmu etana nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang ka mana ieu loyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal takat teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atuh komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun bakti da sadar dan narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hese na deuk naik pangkat teh kos kitu ya Kanjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti bos jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu atuh dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ye nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na ge teu kecekel kuduan gede sebab lawanna Firaun Pak mantap ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudeuhan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umatku lah mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing ye kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umatku lah nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeuna mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tah ditanyakeun maksudna dek naon ieu umat geura tulungan hayu geura kami tah eta mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun ku ari teu loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureuh sinarna lamun urang sering maca sholawat mah kadeuleuh tuh urang Cikupat tuh sering maca sholawat tuh kan budak teu bagus jeung maca sholawat teh ya. Kunaon hayang naik pangkat. Kadeleuhan ku Kanjeng Nabi ya Allah. Mata kieu ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara. Aju boga lawan Firaun, menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bangkawara jasa eta pan ngomong wah tah geus kieu bae babai cak kaumna atuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warabbuka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna inna hauna qain perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hayang nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah
qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kangjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikin-pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncan urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tayo kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyawa kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalakeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin ku kaula eta kaum nu bangkawarah teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kali itu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun ge Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kena cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia pam pelersian nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae pam tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean dua kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kos kieu lain Abu Nawas atuh kos kieu mantap urangnya gitu lamun set bae kasarung atau kata limbang cekel peler nu mana ya nu rada gede pas kebenaran urang nyekel nu babaturan burut iya nu gede mah ya Allah aya beta Abu Nawas teh ieu fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya kata limbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira kata limbang teh adalah 40 sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu parasek geus ulah dipikiran maneh ibadah ka Allah ajak umat anu nurut jelema-jelema nu teu nurut ka anjeun nu pasek fala ta'sa ulah dipikiran atapkeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener bangkawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiaina ge dititang ngadu kotok deui ayo kiai ka dieu hayang nyaho ieu paleh heula ieu kolong hayang naon paleh mah di kieu ge diseket-seket heula ayo paleh heula kiaina dititang pan eta bangkawarah jasa kiai teh ditang ngadu kotok ditungtung mun teu awas digolok ieu sia tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai na geresepan teh ieu keur carita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nu nuturkeun aja nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong nu teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo ta eta teh ulah didengekeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji pasek antepkeun urang mah terus bae kegenya ku galedeg gege artina maknana engke makna kos suku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun lain geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana
samampuna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macem-macem teh delekeun sebab hakikat nama lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentang ka Gusti Allah tinggal didelekeun bae tinggal didelekeun tah ieu fala tasalal qaumil fasik fasik berarti nyana tengah dukung karena siar-siar agama Allah antep teh delekeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararah ieu ka bae atuh pararah nyana pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleu juga tempat da ieu keur leuletikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuna bakos didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh acak mitohana dek nyeun pondok mah di dieu bae ye ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ande teh anak abah teh sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu ku inginan teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae ai teu diajak padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah orangan teu diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipicen berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau sia tah los jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pasantren mah belum kari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu masyaallah aya nu jeung kolot sorangan dibiayaan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepkeun ka anak pan keur ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos kitu kolot geus ieu bener menyeun pasantren mah itu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin geus ulah ditolelir jelema-jelema fasik mantep urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gas kuarimat tenang Musa para ta'sa 'alal qaumil fasiqin bener baik eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik ayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudiannya nama atuh cicing be duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah ieu kaum teh ayo orang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti bada maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cing pan urang aya di dieu deui salah ya ganti pemimpin sia kamana ya balik orang kaditu tuh parahna kaditu ih jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh kitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat ayo tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat ayo berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana di ditu teh aturan mah bengkol ka katuhu urang kakeca ieu ayo balik deh iya bener mah ayo berangkat geus sia tuh jadi pemimpin urang balik asal berangkat isuk-isuk maghrib pada ka dieu deui ieu urang pekan di dieu bae urang ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nah iyalah ieu tihuna
fil ardi bingung nyana didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya di berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo malah-malah teu kararuat atuh paeh mulai Tisa tahun geus aya nu paeh 1, 2, 3, 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deu kaluar tidinya unggal paeh berangkat bedek balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ka dieu meureun balik beuh ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh ya hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tah nu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can di maotan. Jumlahna 600.000 600.000 untuk wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik didinya disiksa ku Gusti Allah. Masyaallah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarit Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggilna nu sakumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we iya instruksi ti Gusti Allah mal kubal deui cenah mah oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya ka ardul muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke geus bae Kangjeng Nabi mah didinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut nan gede tugas kula nyebutnya embung jagain ya Allah malah embung wakapai gitu iya cakang malakal maut kiamat sih cari serius iya mah kula mah tugas embung jagain itu embung wakapai gitu sanggeuk aing paeh malakal maut ikula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung maka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayam pae bejakeun cing malakal maut aing kumaha bejakeun ka ditu aing bisa carekan cenah ku Allah ieu ngadoa Kangjeng eta malakal maut Gusti hamba Gusti ngaran Musa teh nabi Gusti rasul Gusti diinstruksikan maot pae embungeun ja kudu kumaha kula mah bisi kasalahan embungeun kumaha Gusti hae embungeun mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendenkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah tambahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mun setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah
dampal leungeun tendeunkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkuk ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureuh mah ribuan tahun heuh sakitu lamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh keneh paeh keneh mah kuari bae engke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ya besi ngamuk engke pan ngamuk bae bener ka Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ya kuari ridho pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran nah ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh mah naon kirinya ngising di dinya kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah sabalangan ka adal muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deukeut set berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa cek Kangjeng Nabi Musa jeung nyeri oreng ngomongnya nama keur dicabut nyawa nyeri suka teh nyeri cek lagi nyeri jasa aduh masyaallah lalaunan atuh ieu sakieu teh panglalaun aya waduh leuwih laun ti kieu cek eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh geus saun tah masyaallah cenah pohara ieu mah ieu cabut Allah Akbar amanatnya na ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut di dinya kuring kubur hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut di dinya kuring kubur mantak mautna di bumi Siti Aisyah di dieu jadi kubur dan tah Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut di dinya dikubur ieu ge Kangjeng Nabi Musa di dinya dikuburna urusan biasa terus raten dikubur di dinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa petina nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal sabinggu 2 minggu eueuh deui tana tetep petina kadeulean bae teu bisa teh kadeulean sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleut tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deui coba urang gali ku ari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta di dinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun jarah di mobil bae kadeulean kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu tah petina eta teh geus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleu bae ke lamun urang lamun kuari ku kala kali itu ilu ge bukan itu jarah ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil bae katingali nah set cara pasti belah katu katingali tah eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser deuk dipindahkeun deuk dikondisikeun kuburan Kangjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa di dinya bae datang ka kuari gitulah kuburan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun di dinya bolak-balik ka dinya bae paeh kemudian Kangjeng Nabi Musa na maut termasuk Kangjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kangjeng Nabi Musa sekitar 10 meter ka dinya ta eta teh biasa Kangjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak sariwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Harun teh cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi eta adalah di Yaman mantak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir la ilaha illallah
Iya di jero taneuh we kekieuan we cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah. Sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun. Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantap dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika. Ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah. Kan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae tah asal aman tah asal aman bae. Masyaallah mantap makin jadi presiden makin nikmat luar nikmat nikmah. Eta kos kitu ti sisi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa. Kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia. Urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge tapi yaman mah yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun sieun di Indonesia kita ini dipakai kasihan teh Islam ortodok Islam salaf hendak kuari dimodernkeun supaya rapuh lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap. Kabelah dina terus serangan anu luar biasa kaharep nama wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge nah ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun tah tidinya wa nubi'a Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin tidinya taktik perang anu luar biasa ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di-stop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasurup eta malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu berat sajam cak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cak beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal lalagaan nyetop panon poe teu kira-kira eta sajam wa ukibat lahu syamsu sa'atan hatta faraga min kita lihat sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mantap ngeriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal orang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihis dalam nungaran Habil nungaran Qabil. Bismillahirrahmanirrahim wa kana 'ata'ul kharrasan
lan ana sapakai apa kang bangsa Khurasan Iran radhiyallahu ta'ala anhu muganilar benu sallallahu ta'ala alaihi wa Allah anhu saking apa ya gulu ku ngucap ya apa jab ngucap ing lapan idza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lilima maka bukti apa kang lilima idza akalu riba kana al-khasab wa zalal tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi wa idza jara al-hukamu qahatal madar lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru maka katahan apa udan wa idza zahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kana al-maut maka tinemu apa maut wa kasaru fil nas lan akhiya wa kasura lan akhiya maut ing dalam manusia wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon wa idza ta'ada 'ala ahli dhimmah kanatid daulat lan tatkala ngaliwatan batas yasi wong ala ahli dhimmah ing atas ahli dhimmah kanatid daulatu maka tinemu apa kakawasan ahli dhimmah cek Kiai Atha al-Khurasan radhiyallahu ta'ala jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah idza kana khamsun di mana terjadi lulima bakal bukti nulima hiji idza akalu riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi kuari mana nu teu riba urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba urang kuari melim kendaraan melalui bank make bunga tetap riba deposito urang di bank di arahan ku urang bunga-bunga na tai-tai riba masalah naon kuari ribaan urang meuli imah kreditan riba kendaraan kredit riba urang dagang disuplai aya bungaan tetep riba ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba urang ayeuna mah meuli bayatu tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba mana nun teu riba kuari timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100% kuari mana anu ribaan coba naon nu ribaan mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman ke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram sahabat kaget kudu kumaha tungke eta ibadah ka Gusti Allah ieu kuari urang nah mana nu terlibat mana urang hayang embung tina riba kiai kuari kiai cicing bae usahan teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pamarentah mah juri riba urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus
tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum-kaum manusia ngadahar barang riba, tunggu bakal terjadi khasaf wazzalal, gempa-gempa, ambles-ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasaf wazzalal, di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan. Cing ade hiji. Nomor kedua wa idza jaral hukam qahatal matar, di mana geus lalacut para jaksa, para hakim, para pemutus hukum ustad jeung kiai telah menyalahgunakeun mana aya ku ari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas, kiai bae ge kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetap haram, kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit wa emang ai asana mah bener eta. Ieu mah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram ka kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kabawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara ku ari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing. Model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa idza zahara zina wa 'alanu bihi kana al-maut wa kasratul las. Di mana-mana lahir zina, bahkan kaum teh geus ngalohirkeun nembrakeun kana zina, maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba pararaeh ngadadak. Kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin bareng. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu wani rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari masyaallah geus lain rerendengan deui, silih pacok di jalan sana. Masyaallah. Geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung, lain berarti halal, lain berarti menang leuheung, masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadenge naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik main bongkar-bongkaran, berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran, nu tadina masyarakat teu nyaho,
di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan Jenderal anu jeung ceumana anu Menteri anu jeung ceumana anu. Eta zaman eta kuari mah geus ambalaya. Ambalaya kuari mah. Lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan ke negaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan ke negaraan Indonesia ke Amerika, ke Inggris ke mana deuk dipake deuk henteu tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeunna. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup di dinya. Uyuhan betah hari rup di dinya. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot. Maot ngadadak truk maot. Engke bakal ambalai. Kuari geus kanyataan. Wa idza muniyatiz zakat di mana teu daek zakat dalam halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan. Lantaran eueuh kajujuran kan manusia. Kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah. Kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang ieu WNI warga negara Indonesia asli WNI anu nyieun warga negara baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang bayar upeti kan ka negara ketika urang na berlebihan terhadap manehanana dimomoy ku urang sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang bergerak perekonomian bahkan lain sekedar perekonomian nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah orang pribumi na ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir urang kene nu salah datang nyana mawa duit ke DPR diterima nyana bisa laluasa gerak nyana datang ke atasan diterima atuh kan laluasa boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan ka organisasi Islam diterima atuh nyana leuwih laluasa gerak maka lain sekadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir bahkan perpolitikan geus dikuasai ku nyana akibat urangna lengah kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur hanya sekedar sebuah kendaraan hanya sekedar sebuah penghargaan hanya sekedar sebuah dunia tapi acak-acakan makan kabehan iyalah lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi. Tetapi aya aturan-aturan main. Setelah dibuka blak kuari. Geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati, jadi gubernur. Urang geus teu berdaya kuari. Akibat urangna keneh. Lunak ku dunia. Tinggal diperhatikan ku urang kaharep lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran, tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon artina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang mana atuh ieu napas-napas Islamna tarolah napas-napas demokrasina mana atuh kuari
lantaran lunak terhadap ahli dhimah, kekuasaan bakal dicekal ku ahli dhimah. Tinggal orang introspeksi, negara nu sakieu gedena dicekal ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna. Kok hanya segerintil dua gerintil manusia bisa menguasai urang. Bodoh amat urang, bloon amat urang, goblok amat urang, tolol amat urang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol. Digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju nu makmur. Anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil negarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi, tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara, berarti kan gede dicaplok ieu negara urang. Urang berpikir. Nayilah wa iza ta'adda ala ahli dhimah kanatid daulah. Cekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli dhimah sehingga urang teh bertekuk lutut, kanatid daulah, kekuasaan bakal dicekal ku ahli dhimah. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Urang mangomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang. Boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh. Jelema anu empes-empesan kabeh ge ngan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah. Mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun. Negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun. Negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun. Negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung keamananana. Jang kelanjutan hirup urang, anak urang, incu urang jeung balarea supaya tentrem subur makmur loh jinawi. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya qadiyal